aki-aki naon teh. Naon sia? Nanti apa karena sejarah? Juragan Gatot Kaca teh putrana Juragan Bima. Ayeuna dititagelut ku bapak marebutkeun Ibu Ratu Arimi antara anak jeung bapak. Maka ieu tah. Rek digelutkeun anak jeung bapak. Tong kagok lamun kitu carana mah. Juragan Bima jeung Juragan Gatot Kaca marebutkeun Ibu Ratu, bapaknya ngabiahnya ulah. Marebutkeun naon? Entog. Cicing. Kaduana aing teh hayang dianteur mah. Ka mana? Sono aing ka si Arimi, sono aing ka si Gatot. Uluh. Ya anjir, tak ieu ieu. Ieu kecelakaan mah ieu. Aduh. Mangkaning keur disaemarakeun Ibu Ratu teh aduh. Jang ngomong jang. Wah ngomong sia heula. Oh, kasih ku aka tuh. Aing mah pernah eta. Sok ku aka, yang omong kejang. Aya naon, Man? Yang sudah disentak moal. Agan, Lobot. salarasna mah di Pringgadani teh kajantenan agan. Kejadian naon? Cek aing oge. Kumane? Ya, dawa aku sia. Disentak si goblok anjing jawa. Salarasna mah agan di Pringgadani teh kejadian agan. Kejadian naon ulah? Budak aing mah geuleun. Saparantosna agan kawartoskeun maot teh agan. Uloy. Punten nya rada kirang sopan. Naon? Tuang garwa pan lelengohan atana pirana Ieu. sing horeng agan. Naon? Saparantosna kauninga ku sadayana tuang garwa jadi rana teh seueur anu bogoheun. Loba nu bogoheun. Sumuhun. Saha? Tah ieu bogoheun tah. Demi Allah agan. Tong dipercaya si monyong makan. Nya ge make kopiah gede bohong. Tong dipercaya agan demi Allah. Demi meninggalnya goblok si teh. Demi Allah agan. Lamun ieu nya Aisyah naon? Nih, minta nomor WA ka Wiwin. Uloy. Tak kulantaran seueur teuing anu ngalamar kapaksa di Pringgadani teh deyakeun saemara belabar kawat adu jago. Aya saemara. Sumohon. Adu godogan, perang godogan. Saha-saha nu tiasa ngelehkeun jago saemara tiasa ngaboyong Ibu Ratu Arimi. Saha jagona? Tuang Putra Saha? Syamsuddin. Nanaonan Aisyah goblok sih. Sieun diteungeu goblok. Si Gatot. Sumohon. Percaya aing ka si Gatot, Man. Man, Disim abdi. urang init ka Pringgadani, Man. Diawut-awut ku aing sia nu bogoh ka pamajikan aing. Agan Anda apa, Man? upami agan kaitu bade ngawut-ngawut anu ngalamar ka tuang garwa atuh batal ngabut agan. Kadongdora agan kacape-cape ai kene ku kitu. Jadi aing kudu kumaha, Man? Agan kada ikhlas jeung ridho sagarupa kajadian teh ieu teh nyaeta di balik eta teh aya hikmahna. Luy. Geus aing tenang aja, Man. Tah, upami parantos tenang kitu ai kaitu maka itu agan. Maksud si Semar, Sakan tenan agan ngiring saemara. aing minus saemara. Sumuhun. Aki-aki na naon teh. Naon sia? Nanti apa karena sejarah? Juragan Gatot Kaca teh putrana Juragan Bima. Ayeuna dititagelut ku bapak marebutkeun Ibu Ratu Arimi antara anak jeung bapak. Maka ieu tah. Rek digelutkeun anak jeung bapak. Tong kagok lamun kitu carana mah. Juragan Bima jeung Juragan Gatot Kaca marebutkeun Ibu Ratu, bapaknya ngabiahnya ulah.
marabut ke naon entog atau aing ini kait itu bebirat ku aing atuh kaituna agan ulah ngange acuh anu ieu jadi aing ulah make baju ieu sumuhun supaya caina herang laukna beunang pakai baju naon aing bar pakai baju naon ngangelejing kan kerja ngangelejing moal teu ngagenu tapi ka dibayangkeun teh aing si koplok tu pakai baju naon aing bar koji sim abdi salira bade pasian acuh si Semar rek bade baju sumuhun kalau dipercaya kan makanya mere baju mana kita di baju jang palupuh tobros goblok teh terus si cepot no ngaing teh si goblok teh jadi aing kudu ganti baju digentos kumaha perem me agana beureum aing sumuhun lajeng ieu ge Semar Badrana yang malum dudu wong samanea kunyam lameina merdih kana asina Gusti munajat kana kersana nu kawasa malah manar aya ijabahna atuh ngadak-ngadak ieu Bima leungit diri anu sayak teu ilang warna nu nyata ngajangelek dadia denawa kayaanana nuju yati nuju deni rasalin usana anjir alah nuju yati nuju deni rasalin usana salin usana sapisan jadi kieu mar tah upami kieu mah moal aya nu ningalan kagan ari akan naon cecenggiran wae sing goreng jelema mah kumaha nu nyieun aleuy nu nyieuna entok datang nege meri neraka sia kakawat lah wah naonna jadi juragan Bima jadi kieu cicing kumaha hebat si Semar mar tah sakan tenan agan ngiring saya marah bari sakan tenan tuang garwa masih kene seukeut teu parasarana kasalina luar biasa yaki-yaki jadi aing ngiluan saya marah ngalawan si Gatot sumuhun akbar kitu bala tah genti wujud gentinam aing ganti ngaran sumuhun saha man ya kaul kan montong-montong ku itu kaneng sama bener moal halus ya Kang kumaha upami agan di pasien nami abi pesulap merah aing mah koneng ajig si merah jisim abdi badenan masih hanami kasalira nyaeta Pawana Suta sumuhun aya hartina aya ari Pawana teh angin Pawana teh angin sumuhun ari Suta teh tolak jadi agan teh tolak angin Gusti nu agung ari sia mantegan wae kan abdi di Ciluhan gege garing goblok tenang we ari Pawana teh angin ari Suta teh anak jadi agan teh anak angin berarti hitut hei kada cempe wa si teh kumaha sia kalancit teh goblok beletuk ke si teh dan lanjut sia atuh jadi Pawana teh angin Suta teh anak sumuhun nah aing anak angin
Apan agan maka pungkur dirorokna ku Batara Bayu Dewa Angin di Sawarga. Wow. Hebat si Semar. Apa jadi Suta teh anak, Pak? Heeh. Suta teh anak. Berarti lamun Semar Suta entong. Nah jadi Semar anak entong. Cepot Suta domba. Jadi cepot anak domba. Berarti bapak dombanya. Heuh nya euy. Koplok teh sia. Ya, beres Mar. Sok ngiring saya marahagan. Siap Mar. Tuturkeun aing. Mangga. Ayo Mar, ini. Ayo Jan, tuturkeun dewek geuleuh. Alim. Naon? Alim. Tuturkeun aing. Alim. Beu nepi ka kitu. Hayang debat jeung aing naon? Sanes hayang debat bapak nu teu mikir. Mikir naon aing? Ya, apan urang terka itu terek nyamar. Juragan Bima jadi Pawana Suta, ayeuna urang tiluan bareng jeung Pawana Suta. Ye di pringgandani teh kabeh teh nyarangueun ka urang teh. Ai heueuh dulu Jan. Kakara sia bener poe ieu. Minum aku wae sugi teuing. Hah. Moal aya nu apaleun di pringgandani hiji oge kasih laing jeung kasih dawala. Ditiup ku dewek. Moal anu apaleun ka sia. Tuturkeun aing, ayo. Percaya ka bapak dewek euy. Lain naon di pringgadani teh di gede hutang. Eta ujak anyuk wae. Oh, dari ka itu loba nu lagi. Aing makan nyanyuk deui aing. Ayo wae teh. Ayo, Abobi. Catur di jalan Pawana Suta Karing Semar Badran Naya Sapala Putra Warantos dugi deui ka pringgandani anu kiwari Raden Gatot Kaca parantos paduhareupan di sareng para patanang sadayana. Bagi siang bagi rame kaayaan ieu saemara. Nanging sadayana para patanang jadi pacunan. Kasaktianana Raden Gatot Kaca memang luar biasa. Patanang tinggal hiji deui nyaeta ti nagara Piantipura Kakasih Prabu Puspadenta kayanana. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Ewuh mangkole nganrana. Bagi yakin aing ye arimi bakal kaboyong wae. Poe ieu aing kasempetan nyaeta patanang anu pamungkas. Geus waktuna. Geus waktuna. Geus waktuna. Geus waktuna. Eta geus waktuna. Waktuna. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Bakal eleh, bakal eleh. Patanang anu salajengna nyaeta Prabu Puspadenta saking negara Piantipura ieu aing.
Yang Kang, kalau teu luar biasa ilmuna dia. nah kumaha Kang? Aing ka dieu sugana nu wawu saurang dan teu. Harare-hare? Eta tukang baso di alun-alun di juru. Nah kumaha? Aing teh boga hutang 20.000. Asup kanya ke si Mas, Terus si Mas Ojo. Mas Sotom. Oh, si Mas Cotom. Bos kayaknya teh aing ngadon ditawaran deui. Luar biasa pengen bapak aing gunung lagi. Ya gitu nya Kang. Heeh. Lamun aing boga ilmu kitu nya. Murah wewe. Jual boga we cenah. Heeh. Kabogo teh di dia ya mun aing. Wah, ngaleun Cecak teh boga ilmu kitu ge bisa wae di bawah nih. si Bakong. Eta apa? Ya. Juragan Gatot Kaca ngalawan buta gede dulu itu tanyir. Kang dulu. Seret sumeredan banting pinantingan dulu. Ya itu. Lir muning rarakitan lir kuda papasangan. Tapi da dewek mah teh hariwang lu ja. Kang lah. Komo ayeuna geus gede baheula we baheula keur leutik Juragan Gatot Kaca umur 5 tahun. Kumaha tah harita? Ngalawan Naga Percona dulu. Oh, bener. Buta gede, duwe gede ti ieu. Oh, bener. Baru umur 5 tahun eleh Naga Percona komo ayeuna geus gede dulu. Heeh. Saya Alah, lain kumaha aing daftar nanti tah daftar euy. nah daftar mendaftar we ka ditu atuh. Aing ngunti ku angin euy. Heeh. Heeh. Luar biasa juragan anu meuh. Hebat maneh Gatot Kaca. Maju. Wait. Iya, wait. Tolong. Hidup jago. Lawan jago terus. Edan. Siap. Wait. Terus. Tong diantep jago, sok-sok terus. Anyir. Jehel. Wes, awas. Iya. Wait. Terus. Hidup jago. Jago. Ayo katu. Agedan merah. Haningali. Agedan merah. Haningali. Ningali ingkang samya pada ngalaga. Ya ingkang ngalaga. Ingkang samya ngalaga. Ya. Giri Lucy lan Paingan. Giri Gunung. Lucy cacing. Paingan tesangka sarabuk samirang nyamuk. Edan si Gatot Kaca. Ya sangka itu. Gaduh. Kudu kumaha aing Cobi. makanya aing hayang ngabogaan anak soleh. Ya, cobi akalan. Hei. Badega abdi ka Desya. Naon bos? Katingali aing eleh ku Gatot Kaca. Katingali, Nah, katingali kunai oge. Iya. ya gitu karniwan. Ye. Jeung tibatan aing mawa paisan kosong ka nagara. Dah. Lajeng bahwa de cara eta arimi kudu diculik. Diciluk, culik dan ciluk. Ciluk, bah. Wayahna lamun para badega karlengah tingali ibu ratu arimi anu dipajangkeun dina pabangunan. Leres wayahna culik lamun kabeh geus Dah. tenang kayana sae mana hayo kebong.
Muningakeun kasadaya para penonton Mau kumayu. sanaos ayeuna waktos masih kene siang Ya, siang kene. nanging kupar kumargi patanangna parantos seep yen sae mara ditutup Sia. Karek gejol sia ieu atuh. ya atuh karegejo sia aya kaula sia cing karunya kaula can payu ya dagangan sia dagangan loba kene sia Kareke menang 7.500 Karunya aki-aki itu. Aduh. kalau bakene suka dono rekrut diharap ku seware rame cik atuh sia kumaha sia minta pembolongan sia cing karunya sia Ya, itulah karunya. kumaha teu dapat tanangna parantos seep wah mawe sia cenah sia Karunya itu Pak Haji kawan kawan Pak Haji Wahyu karunya kerek jol tuh. Dolo tunan kelas awatos babat karu nonton pang-pangna kanu jalan mak lajang wayahna ieu sae mara teh teraskeun we teraskeun kumaha ari Aden apan patanang lagi parantos seep narek luting ucing ayeuna mah bebaskeun we bebaskeun naon patanangna bebaskeun kumaha bebaskeun pokona mah saha wae urang mana wae anu mika palai ka Ibu Ratu Arimi oge bisa ngelehkeun kaula Gatot Kaca maka langsung dia ku bapa langsung dikawinkeun ku kaula kitu ieu oh sae mangatu Basmin. muningakeun ka para penonton Ieu aya kaputusan anu anyar ti putra mahkota Pringgandani maha saurna. wira ieu sae mara diteraskeun itu panitia Res. Ya. kalayan patanangna dibebaskeun Bebas kumaha teh sia. saha wae di mana wae urang mana wae anu bisa ngelehkeun jago sae mara bakal langsung ditikahkeun sareng Ibu Ratu Arimi Wah, daftar euy. Dara daftar ka itu. mangga diantosan 2 jam ti ayeuna Bos ngkos. upami teu aya ditutup Bos engkos daftar bos engkos. Ika tuh bos Pajar bilang bos Pajar Ya. beri kiluan saya marah bos Eman pada ngiring mawa esena bos Palura Asep bisa kiluan tak Palura Asep aya nu ngagajeng duaan nyata Astra Jingga sareng Dawala ka tengah lapang bari salto kayanan bari yang ditotok oge salah kana gawir upagayana beak ti karep Nilep. goblok situ sisiran mah setan lain geus labu teh Beung nilep. sahaya Wah, sahayo. me gelo boy baban ngaran kaula Gatot Subroto Anu ditotok ieu itu. ieu teh nu ditotok ieu sumun bae ngane ta irung nepi ka depek kitu ini bendera ieu Ditotok jeung kalau yang tepang lan kulo nah anu ngiluan saya mana teh kadarieu teh pada ngiring saya marah mohon belan saha kakasih belan kakasih saha Imas nah ada Imas mah awewe pan kakasih abdi kabogo maksudnya goblok kakasih tengaran Bogo, keren dikasih ke Bogo. ngaran abdi belan iya Ali Barlian Oh. Ali Barlian Si mohon Si Arben teh. di ieu. mana di Cisewu Wah, beres. Beres, urang anter ah ka itu. Ari nu tukang abdi kulan ya Agnes Monica pada ngiring saya marah mohon salira sanes kulan oleh nanyeun sanes saha nu tukang sanes abdi ieu kumaha jelema teh
Pangis gede tetap gede itu mah. Luar biasa ada wala bapaknya. Juragan Gatot Kaca aja. Yuk, memakai syata paling gak. Aduh, pengen bapak yang lagi gitu ya rumah gue. Jadi saha nu rek keluar saya marah. Aya dulu rabi bulan. Saha namina iya Pawana Suta. Pawana Suta. Leres. Alus ngaran teh moal teu kasep di jelema. Bentang nawe bulan di imah di lembur abdi mah bulan. Gitu sumuhun bentangna ieu mah. Jajaka perkasa. Cik mana atuh saya bulan. Pau. Wan. Na. Sut. Ta. Satuin. Wa uya. Kena naon nanti babuk deh. Kata tangga iya. Kuat panu. Kaya kulan Pawana Suta teh uluk. Nah, ieu ning. Jadi anjeun Pawana Suta teh sumuhun. Pada ngiring saya marah sumuhun. Naon motivasina anjeun milu saya marah? Kahiji kaulah teh bogoh ka Ibu Ratu Arimi. Oh pasti. Kaduana kaulah teh hayang boga anak tu ngaranna Gatot Kaca. Daek di aku anak ku kaulah Gatot Kaca. Teh Sudirati saya. Boga bapak juga sia. Dawala. Naon? Baru kana lain bapana dawala. Padahal pada teh bapana dawala. Akhirnya lagu lagu patenya euy lagu gue jadi anjeun teh hayang jadi anak kaula teh Sudirati saya. Bapak aing udah genting juga sia. dawala baru kana lain bapana padahal pada teh bapana dawala nya komploknya nyaho lagunya lamun lalaki mah tinggi mitingin. Kalau dia kita tadi kita kena tangan kene. Si goblok. Oh saya mangga tuh mangga. Jadi anjeun karimi teh bogo. Wani ka Gatot Kaca eta Gatot Kaca wani teh ka kaula. Samong sia. Kapret boy. Baru kana lain bapana mah. Ada apa eta teh bapana dawalanya. Heuh si goblok cara bosan wae atuh. Balagunya lamun lalajo mah teu mimiti. Iya beres teh beres. Nah, kita jadi ngomong dawala. Siapa ngomong gitu? Alah, kasih makomat. Haling. Duduana na haling. Oh, saya banyak. Mangga kulan mangga. Haling saya mangga. Tenaga sama tapi 3 kali. Mahanya mata. Mata palu rahasia. Beres. Kali. Kapan boy? Kirang tenaga sama tapi 3 kali. Kumahanya mata. Bos pajar. Cocok. Ya, jejerna. Beres 2 aja abi. Sok mangga. Ieu teh bebas lah peraturan kumaha. Tong tarik teuing karunya. Tingali boga teh ke karunya. Tarik teuing. Pawana Suta. Tapi mending balik kayaknya nih. Maksudnya mending balik. Di jembatan anjeun ka itu bisi picelakaan ka ituna. Mending balik kayaknya. Mending anjeun ngaku bapa ti ayeuna. Yang jembatan ke era sudi aing aku bapak kasia. Dawala. Baru kana lain bapana tapi dawala. Padahal pada teh bapana dawalanya. Anjir sudah dawala. Aipek. Si aing. Pengen bau basre. Cik kayaknya. Maju sok ayo.
Wes. Iya. Baik euy. Naonan sia teh Pemanasan we ieu mah. si tarik aja nungeuna, cing tarik ya. What? Weh. Rada ngeusit teulan teh ongko cing tarik. Urang aja sauyep. Weh. Wap. 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 Edan sia. Mending aku bapak cina oge. Teu sudi setan. Dawala. Baru karena lain bapana teh dawalanya. Balapan teh bapan dawalanya. Anjir sugan di dawala. Batara guru. Lalajo sih goblok. Wes. Woi. Iya. Wes. Wes. Wap. Orang ajar what? Wes. What? Ludah antar Islam berjuang di medan perang. Wes. Raden Gatot Kaca kaget ningali kejadian. Edan. Luar biasa teragana jelema. Apalun kena jurus-jurus aing ye. Lalajo sia teu mimiti. Kurang aja dipayahan ku aing. Teu kenging kitu ka bapak teh. Najis. Betapa kasia. Dawala. Kayak besi lain dawala. Kalangkah molor aja sih teh. Ya aing rek harewos. Kalangkah tibro. What? Wes. Wap. Bakariwa sorangan tuh. Batu riweuh, meuli riweuh, keplok sia teh. Bina-bina teuing sia kaos jelema we sia teh. Ai. Parasnya wae Kaos tuh. lain jeung dulur, mamatok sia. Bina-bina teuing. Kodon gelut di lemur aing goblok. Bina-bina teuing nya aing hancip dahlan nya. Macem-macem kadahlan dibabat ku aing. Bina-bina teuing sia teh. Hutang pati para pati hutang urang di bawah macam ieu topik si goblok teh. Bina-bina teuing sia teh. Jang Wah, dijakeun ka urang dieu ke malamun ngawayang ulah make lalakon ieu cik. nah kunaon wah, Hah? kunaon. Era manya semar oleh ku hancur deui nya. Ayo kang tadi hidayah jiwang di dalam tadi Hebat anjeun, Cak. What? Wes. Enak stiker sayang kumampara. Barang Raden Gatot Kaca bade ngajamak ieu pawana suta. Leles lir kapukai punang lir kapas kau jeung wajib. Ose, Nya koko jago robo. Udah, Jago robo ayo udah.
Kunaon jagong musuh. Lo, paman. Nasi bekas. Kunaon lo? Lulus, paman. Batu sejak tengah-tengah acan dia. Luar biasanya. Oh, mudah Gatot. Kebejaan dan tadi ngaku bapak kai Sudi, goblok. ngomong dia dagor siapa ai. Ada tiga gege gitu. Ngomong siang. Hanya jadi beda pakai mah. Tak perlu kumaha. Paman, kaula lulus, paman. Clear, pendra. Barang ieu panempo sadayana ningali ieu Gatot Kaca rubuh sadayana kaget. Atuh Ibu Ratu Arimi ku para badega kapepohokeun sedengkeun ieu Arimi teu kapung ku para denawa kaayaan. Kalau dia batur, Ibu Ratu di kebun, Ibu Ratu di kebun. Alah silaka pawana suta. Kaulah. Punten bantosan heula tingali Ibu Ratu dikepung ku para buta-buta. Kurang ajar siapa majikan aing awah. Iya. Iya. Mang, dan Beresia. Abdi teu boga dosa lain ka dieu rek nanyakeun. Oh. Naon? Cing jujur sia. Naon? Saha eta sebenarnya? Hayang apa? Saha? Ajo atuh dimimiti. Cing mang da mau make kopiah. Saha eta teh? Alay uningan. Iya. Nongton atuh teu ngawita. Man, Yo, saha eta teh paman? mang teu tanah lajo. Kalau naon? Teuing. Buah garelo paman. Jika nama kitu we. Ayo anak tingkala Lakangan septika Binala Ratu Arimi, Ratu Pringgandani. Dekepung ku para denawa. Nyata ku para denawa buta-buta. Yang Masih di kanjina opat bede. Ampun, turunan ti emang yang mecelina kieu ampun. Pulang kira Bangga Binala Mantap Keningalannya Pabakaing bibiman tingali para buta. Kunen, kedah kumaha ieu Bu Ratu. Tenang bibiman tenang. Urang ngadoakan umur pengalam bibiman. Wayahna Ibu Ratu rek dibawa ku kaula ka nagara kaula. Wayahna clear bener. Iya ge. Barang ieu denawa bakang iwat Ibu Ratu. Doh, aranya peti awang-awang. Lir sata pada sata hayam mana wolon lir hayam sedepeting heulang. Dugi ka ngajengkang kaya najib denawa. Woi. Aman di nama Ibu Ratu aman punten Ibu Ratu punten aman.
Ulah mana putrina euy. Eta di payun eta. Hah? Di payun. Ya hareup aling bagian aing. Tah, di Bagian aing nu kieu mah. di papanggungan tah ya. Di papangungan Ya eta. atau di papangan. Kos kabibit. Wah, ieu ge geulis. Cantik. Daek dibawa ke bendara. Ada naon ka bendara? Pan sepikeun bendara dinya. Tidak gitu. Ampun, ya. Weh. Alah. Wan. Alah. Ampun bang. Ya. Siksa Kang. Bener. Kuat eta. Kuman teuing macam-macam ka hamba saya. Leret Kang ke belakang Kang. Leret atuh. Leret ke belakang. Ada. Ya, ada. Neng, di dieu mah teu aman, Neng. Pelan teu aman. Bener. Aman ke Kang. Bibit komentar. Aman atuh itu putrina. Payun. Eta di payun di pengadilan agama tah. Nah, Nah, hari ini teh kieu. kemae. Hari ini entok. Bae da bodina mah mulus. Beungeut nama tutupan ke koran. Ada sapihan. Kurang ajar sareng nyokot putri. Ya, leret. Gunungan menang, lanjut menang, ai polos. Lirik atuh Kang. Kurang ajar sia. Lirik atuh. Kang. Hayun. Dah. Kumaha? Kumaha? Kaange Kang. Kaange teu Kang. Aha, ari batur di pangku, ari euceun henteu. Pangku atuh bebek. Kemon dong. Bae 25.000. Naon? Balaguk jelema teh kabehna nempo kesing wungkul. Nya eta cuy. Nempo bonget wungkul padahal aing boga gerakan geriem nih. Alah, nu eueuh di batur. Ngacengkang saku gerem lemah kabina teuing. Kadang udangan melipat mahal di jalanan olah anak singkong di gulungan. Dikamanakeun syarimi modar what? Isi teh goreng-goreng tapi goreng aja. Udah aja ya. Kumaha Mang Yep? Allahu Akbar. Subhanallah. Wa bihamdihi. Edan si teh kurang aja. Wes apa? Alah. Wes. What? What? Wah. Hot. Nak mandi mana mandi unang minang imaya minang. Mana yang anak bawa dah hua. Bosya. Mana bawa nak yuk naknya. Benar. Ni mau nanan je kuai. Tak kemodalan nau kai.
Lani mo nalati mo nalan. Lani mo nalan, dami ni mo nalan. Oh, jadi modal naon anjing. Ni mo nalan, anjing ni mere ui. Di mere hui, Di mere ui. hui naon. Aduh, di goblok. Lain ui. Mo mana mere ayo ni maknyan. Oh duit eta alhamdulillah nganti nih. Di mere ui. Di mere duit teu. Dia mau mah di mau daran dia mah di mau daran Di bodaran teh naon? ina hiro itu Oh, maot na. siya anu maot aduh di goblok lainnya anu maot mana siya kadang deui maot Sa kadang deui nya punaon anu pak ni mau daran ku aing goblok Cik, nu bener atuh. anjing dengek ke ku nya di mau daran Nu bener. di bodaran anjing Oh, di mau daran dibalik siapa tuh? Kurang aja, kuat ya kuat. Iya. Ulah kersa ibu, ulah kersa kata denawa ibu. Terido putra dalam Kanjeng Rama Bima dikertus kota ibu. Ya, dabongan anjeun naha atuh anjeun teh bet janji. Saha-saha nu ngelehkeun anjeun bakal diaku bapak ku anjeun dikawinkeun jeung ibu. Ibu mah kumaha anjeun da anjeun geus janji ka anak ibu. Ulah ibu, Ulah kitu, asep ulah kitu. Arimi, jadi moal kawin jeung aing. Waduh ibu ulah ibu. Layu neng Yuni Datang niratang ngademan. Datang niratang ngademan. Sobat. Keluh manggul. Sok bade kumaha ayeuna Ratu Arimi. Kaulah mah pada disiksik dina baca dicacak di walang-walang nyakakeun kaulah nu labonganna anak kaulah parato janji saha-saha anu teh sengelehkeun pun anak bakal diaku ku kaulah salah kira-kira batin ora teh teuing pawana suta Bu ulah bu. Bu hapunten putra dalam katut kasabu. Tetega bu. Hapunten. daek teu diaku anak Najis. balukan lain bapana geus kaplok getek ceuli aing satu kaplok mun baso geus teh ceuli tinggi letakan ngaros teh Bade kumaha kasep katut kasa. Bu ulah bucinya ka putra dalam. dengan anjeun kasep ingat kumaha janji satriangen Janji satria hiji anu nomor pokona satria teh ulah jalir janji. Lamun jalir janji anjeun teh lain satria
ai jalir janji teh ka golong jelema munafik. Jadi golongan munafik, yang di golongan munafik kasep Gatot Kaca, sing emotnya. Ibu Ridho getuk garuk caroge jiga kieu. Ibu Marido danyen geus janji. Ridho merdia kuratan takdir ibu. Kersa sareng pengawasan umur bengalam. Ibu Ridho diganti Kakang Bima ku ieu sawios. Kawios pangatet teh dak hidup. Anu ngalakonan anak kasep anak ing anak ibu. Raden Gatot Kaca emot kana Purwa Daksina Purwa Wiwitan Daksina Wakasanana emut yen satria saketika ge ulah jalir tina janjina. Tapi Raden Gatot Kaca kalayan ikhlas turido ngalumuruk lir tapuk kai punan lir kapas kahujanan di payunan di pawana suka. Pekrawala bu gerapang kuanya datang geus janji. Ampun pawana suka. Apunten kaula tina sabudaya kalapatan ageng sumawanten alit. Jadi anjeun geus ridho di aku anak ridho. Tadi mah bener balilah. Cicing atuh sateh kumaha. Jadi aing riweuh jadi nu jadi aing pegat gara-gara setan. Jadi ridho. Teu naon bapa maneh digenti kuno goreng patut sawios. Pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hati. Ajaking. Bagja. Tega abdi mau nyebut anak ting, anak monyet sia goblok. Anak tereo. Bagja lamun kitu syarana nuhun Gatot Kaca bae. Inung maneh ayeuna kawin jeung kaula anu sangsara sawios. Harta kakayaan teu matak jadi jaminan pikeun kabagjaan manusia. Nuhun kasih. Lami-lami kuridho naku ikhlasna ieu Raden Gatot Kaca. Ieu Bima pulikat jati pulang ka asal dadia wujud anu asli tadina. Nur cahaya sesekar imang. Oi, Gusti, Rod, Rama Dewaji. Nur cahaya sesekar ingwang, cahaya gilang gumilang. Rama Dewaji, Rod anak king. Luar biasa syahad ditimbang waing mong. Nuhun Rama Dewaji nuhun. Tapi si cepot sih. Yang Kabunga jeung kabagja kulawarga besar ieu Bima moal tiasa kagamarkeun ku basa. Sanajan sakumaha endahna basa oge moal bisa. Sing horeng kabagja kasenang dunya lain ukuran harta lain ukuran sing horeng kersa jeung panguasa nomor beng alam kabagyaan teh jam kang sakitu we teh kang sabarakan hapunten dina samuda kalapatan sakali di mudah-mudahan kulawarga besar Bapak Lurah Asep sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nongton, Amin. salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permios sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Ciao.